Kamaritnya masih kene menjelaskan karena sifat makhlukal hawa disi bahwa hartina makhlukal hawa disi teh menang Gusti Allah disarupakeun jeung makhluk. Menang Gusti Allah disarupakeun jeung hawadis. Hawadis teh nyaeta perkara anu aya mimi tina Wasina hawadis nyaeta perkara anu salian ti Gusti Allah menang nyarupakeun Gusti Allah ka hawadis. Kumaha lamun dina syahid Al-Qur'an aya anu nyarupakeun aya ayat anu eutina eta ayat nyarupakeun Gusti Allah ka makhluk, maka ieu kudu ditakwil. Tuh. Mereka nih besi dina ayat Al-Qur'an aya ayat anu nyarupakeun Gusti Allah ka makhluk, maka ieu aya aya dua ulama, aya ulama salaf, aya ulama khalaf. Ngaranna nu kieu ayatna ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat teh ayat anu nyarupakeun pangeran jeung hawadis atawa jeung mereka dek. Di mana-mana ayat mutasyabihat, ya, ayat mutasyabihat teh ayat anu nyarupakeun Gusti Allah ka makhluk, maka ayat 2. Ayat 2 ulama, ayat 2 pendapat. Hiji pendapat ulama salaf, 2 pendapat ulama khalaf. Nah, ulama salaf teh ulama anu baheula. Ulama 100 hijrah ke belakang. Itu ulama salaf. Aya deui ulama khalaf mah ulama anu ayeuna. Ya. 100 hijrah ka dieu itu ngaranna ulama khalaf. Komo deui ayeuna ulama anu zaman kiwari itu khalaf pisan. Nah, di mana-mana ayeuna aya ayat mutasyabihat, maka itu aya 2 pendapat. Aya pendapat ulama salaf, aya pendapat ulama khalaf. Kumaha ceuk ulama salaf? Ceuk ulama salaf mah mending diantepkeun, teu meunang dihartian. Nah, contoh dina syahid Al-Qur'an aya dijelaskeun yadullahi fawqa aydihim. Nah, itu ngaranna ayat mutasyabihat. Yadullahi ari yad teh hartina naon? Tangan pan, ya. Yad teh hartina tangan. Yadullahi berarti tanganna saha? Tanganna Gusti Allah. Sedangkan Allah itu qiyamu bi nafsihi, laisa kamitslihi syai'un. Ulah disarupakeun pangeran ka saha? Ka makhluk. Eta ayat ngaranna ayat mutasyabihat. Ayat anu eta ayat teh nyarupakeun pangeran jeung naon? Jeung makhluk disarupakeun. Sabab eta hartina ayat teh yad tangan Allah teh tangan saha? Tangan pangeran. Ari Gusti teu boga naon? Teu boga pangeran. Nah, di mana-mana ayat anu sapertikeun kitu ngaranna ayat mutasyabihat nyarupakeun pangeran ka makhluk, maka kadieu teh ya ceuk ulama salaf mah teu meunang dihartian wallahu a'lam. Gitu. Teu meunang dihartian benes kitu. Ya adallahi wallahu a'lam bi muradi. Kawas alif lam mim. Alif lam mim. Wallahu a'lam bi muradi. Naonan hartian. Ya, kudu dihartian. Lamun dia mah ayat mutasyabihat itu secara ulama salaf. Ayat dia secara ulama khalaf. Nah, lamun ceuk ulama khalaf mah itu ditakwil. Ditakwil teh dihartian, tapi hartina ulah dihakikatkeun. Ulah di hartianana sesuai jeung makna hakikat.
Mana hakikat eta artina yadullahi tangan pangeran. Tak ulah diartikan ku hakikat. Tapi kudu ditawil teh diganti ku mana anu sesuai jeung eta iyad. Gitu. Anu sesuai jeung saha? Jeung pangeran. Nah maka cek ulama khalaf mah yadullah teh artina kakawasaan pangeran. Yadullahi bimakna qudratullahi cek ulama saha? Cek ulama khalaf. Gitu. Terus orang rek nu mana nyokotna bebas. Rek orang rek numutkeun ulama salaf hei. Ya. Rek numutkeun ulama khalaf hei. Ngan anu teu meunang teh ya. Orang taslim kana makna hakikat di mana hakikatkeun ta ieu. Idullahi tangan Gusti Allah tadi artian kitu hukumna teu meunang naon sababna laisa kamislihi syai'un bahwa Gusti Allah beda jeung sakabeh anu alanyar bahwa Gusti Allah beda jeung makhluk. Nah, berarti Gusti Allah eueuh tanganan eueuh. Gusti Allah eueuh sukuan eueuh. Panceuk kamari falaisa lahu yadun wala 'ainun wala udhunun. Pangeran eueuh tanganan, pangeran eueuh panonan, pangeran eueuh celian, jeung liana itu pangeran beda jeung saha? Beda jeung makhluk. Maka cek kamari teu meunang ayeuna pangeran ditanyakeun kumaha ari pangeran. Nu kumaha ari Gusti Allah. Teu meunang ditanyakeun sapertikeun kitu sabab Gusti Allah mah mukhalafal hawa kitu. Da beres eta nyaeta sifat mukhalafal hawa. Tinggal ayeuna ngadalilan kumaha dalilna tingali kana kitabna. Wa dalilu ala zalika annahu law kana mumassilal hawadisi la kana hadisan. Artina lamun kabuktian Gusti Allah mumassilan eta anu selipantaran bil hawadisi ka pirang-pirang anu alanyar maka hadisan yakin bukti Gusti Allah hadisan eta anu anyar. Daliana lamun Gusti Allah mumassilan teh aya pantarna aya sarwana jeung makhluk maka Gusti Allah lakana hadisan yakin bakal hadis. Naon sababna hadis? Sabab makhluk hadis. Mendingan deh. Di mana-mana pangeran ayeuna disarupakeun jeung makhluk, ya. Maka pangeran teh bakal naon? Bakal hadis. Contoh kawas bieu. Lamun Gusti Allah punya yad, punya tangan, ya, punya lengan, anu disarupakeun ka makhluk, sedangkan makhluk itu hadis. Sedangkan tangan makhluk teh naon? Hadis. Nah, berarti Gusti Allah teh naon? Ya hadis. Berarti tangan pangeran teh naon berarti? Ya hadis. Sabab disarupakeun kana anu hadis. Sedangkan hadis di pangeran eta hukumna mustahil, maka mustahil yad aya di saha? Aya di pangeran. Atawa kieu. Lamun ayeuna urang kan ngajelema. Ya. Urang teh jelema. Terus aya pangeran. Pangeran teh misalna aya jelema nyembahna ka pangeran, nyembahna ka jelema anu dijadikeun Tuhan. Nyembahna ka jelema anu dijadikeun pangeran. Misalna ya contohnya, jadi contoh ieu pangeranana jelema. Nah, ieu jelema dijadikeun naon? Pangeran. Ieu pangeran teh otomatis hawa disapertikeun saha? Sapertikeun jelema. Di mana-mana pangeran jelema otomatis maka sifat-sifatna sapertikeun jelema. Are jelema sok dahar. Sok dahar. Oh, berarti pangeran tenang. Oh, sok dahar. Lamun pangeran jelema. Ya. Lamun jelema ayeuna haus sok minum. Berarti pangeran tenang. Bakal haus. Sabab naon? Jelema.
Lamun ayeuna urang jelema aya nya sok lapar, berarti pangeran teh sok naon? Sok lapar. Itu resikonya lamun pangeran jelema. Gitu. Walaupun huluna botak, anger we ngaran naon? Jelema. Sifatna ge seperti kenaon? Seperti ke jelema, nah jelema. Aya teh jelema anu teu dahar-dahar. Tong eret. Lain jelema nu kitu mah dahar angin. Ngarang-ngarang jelema pasti naon? Dahar. Di mana-mana geus dahar, geus seubeuh pasti bakal kumaha? Bakal modal. Kada ge jelema teh naon teh gising-gising. Ya, dahar we hayang gising teu. Hancur atuh meureun ngabeledug teh naon. Beuteung. Gitu. Nah, di mana-mana ayeuna aya abusan, aya pemasukan, maka otomatis bakal aya naon, Bang? Pengeluaran. Di mana-mana ayeuna pangeran ayeuna dahar teu ngising, moal bisa jelema. Pasti naon? Pasti bakal ngising. Ari pangeran keur naon? Keur dan naon pan pangeranana? Jelema. Gitu. Nah, matak lamun teh mah pangeran disarupakeun jeung hawadis atau pangeran jelema, otomatis sifatnya seperti kenaon? Jelema aya mimitina, otomatis Gusti teh pangeran teh bakal aya naon deh atuh? Mimitina. Jelema ngabogaan indung, ngabogaan bapa, engke pangeran bakal naon deui? Ngabogaan indung, ngabogaan bapa. Nah, itu resiko lamun dia mah ayeuna pangeran jelema. Nah. Da sok ayeuna lamun pangeran jelema ge otomatis moal aya sorangan ieu da jelema. Aya leutikna, aya keur orokna, aya indungna, aya bapa, da berarti engke bakal aya saha? Bakal aya bapa Tuhan, bakal aya indung Tuhan. Lamun pangeran saha? Jelema kadeta. Engke lamun dia mah ayeuna aya Tuhan Bapa, aya Tuhan indung, engke otomatis ieu indung teh ngabutuhkeun kana naon? Indung deui ngaranna saha? Ini. Ieu Bapa teh otomatis ngabutuhkeun Bapa deui ngaranna saha? Aki. Oh, berarti ini bakal aya aki Tuhan dan nini Tuhan. Sabab naon? Saling membutuhkan. Moal aya Bapa Tuhan, lamun eueuh aki Tuhan. Moal aya indung Tuhan, lamun eueuh nini Tuhan. Nah, itu bakal saling membutuhkan. Engke ninina bakal butuh deui ka saha deui. Uyut kaluhur deui. Nah, bakal ngabutuhkeun kana uyut. Berarti engke bakal aya uyut Tuhan. Gitu. Bakal gitu we. Berarti ieu mah Tuhan we kabehanana. Nah, sababna tadi teh jelema. Nah, itu resiko lamun teh mah ayeuna pangeran saha? Jelema. Patak lamun aya jelema pangeran ka pangeran anu jelema pangeranana, coba tanya. Saha ngaranna? Lahirna tanggal sabaraha? Hobina naon da jelema pasti aya naon? Kesukaan. Ya. Terus saha bapana? Saha indungna? Saha akina? Saha ninina? Pasti bakal aya. Ya pasti da saha? Jelema. Tah itu resiko lamun dia mah ayeuna pangeran saha? Jelema. Nah, matak cek dia. Lamun pangeran akur jeung hawadis atau akur jeung jelema, otomatis pangeran teh jelema aya mimitina. Bakal ribet we. Lamun teh pangeran saha? Jelema. Bakal loba pertanyaan-pertanyaan anu moal bisa naon kajawab ku saha? Ku pengikutna we anu nyembah kana Tuhan. Termasuk ke Tuhan teh bakal aya naon? Bakal aya hari ulang tahun Tuhan. Gitu. Nah, sababna pasti bakal aya kelahiran. Ke bakal aya haul Tuhan. Hari wafatnya Tuhan kita.
bakal aya sabab naon sabab pae pangeranana kumaha we naon urang itu lamun teh mah pangeran saha ajalan aku rek bekal kawas naon kawas urang gitu. Nah itunya itu dalilna mata kemenang ayeuna pangeran itu kaluaran tina hawadis ya Allah maqala para hawadisi Allah beda jeung sakabeh anu alanya dalil naklina dan naklina nya ke Qur'ana laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir laisa kaya kamitslihi seperti pangeran naon syai'un hiji perkara oge jadi satu perkara oge moal aya anu mirip sapertikeun pangeran maka Gusti Allah dibersihkeun tina sifat-sifat maksud maka Gusti Allah dibersihkeun tina zat-zat saha zat-zat makhluk beda jeung saha beda jeung makhluk moal aya sarupana beda jeung jelema beda jeung jin beda jeung malaikat beda jeung sakabeh anu aya isi bumi ieu beda moal aya sarupana laisa kamitslihi syai'un maka teu meunang disarupakeun deui jeung wa huwa samiul basir Gusti Allah anu maha ngadangu Gusti Allah anu maha ningat tah kulantaran tadi geus dibersihkeun heula nya geus dibersihkeun kakara diisbatkeun teh ditetepkeun bahwa Gusti Allah anu maha ningat bahwa Gusti Allah anu maha ngadangu otomatis Allah ningana otomatis Allah ngadanguna beda jeung ngadanguna urang sabab tadi geus digumakeun itu bersihan heula tina sifat makhluk kakara diisbatkeun naonna sifatna nyata sifat sama jeung sifat naon basor ingat sama jeung basorna otomatis beda jeung sama basorna urang sabab tadi geus digumakeun dibersihkeun kumaha tadi bahwa Gusti Allah beda jeung sakabeh anu alanyar bahwa Gusti Allah eueuh sarupana ulah nyarupakeun Gusti Allah ka saha ka makhluknya otomatis Allah ningana beda jeung makhluk otomatis Allah ningana Allah ngadanguna beda jeung saha jeung makhluk lamun urang mah ningana ku panon Gusti mah lain ku panon lamun urang mah ngadanguna ku ceuli Gusti Allah mah lain ku naon lain ku ceuli itu kunaon ku sifat Gusti Allah ningana ku sifat Gusti Allah ngadanguna ku naon ku sifat geus eta beres sifat mukhalafah hawa isinya dalam nabiyya au kana mumasil hawadisi lakan hadisan dan naklina laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah